jeung kaula surah Allah nurunkeun cai di langit kalawan papasten. Maka ku kaula eta cai ditetepkeun di jero bumi. Jeung saestuna kaula kawasa kana ngaleuwikeunana eta cai. Amin rahimahullah. Alhamdulillah wa alhamdulillah Allah. Ilahan tosan langkungan dan dipanangkan. Itu nasi bui dengan kesempatan lupa masukkan surat Al-Mu'minun. Anu ngajelaskeun yen Allah Subhanahu wa taala nurunkeun cai di langit di kuadarin. Nurunkeun Imam Jalaluddin Asyuti dengan tafsir Jalalain. Qadar dia di mana kadar kecukupan manusia dalam dunia. Seperti ahli tafsir qadar dia harusna takdir, harusna turunna cai di langit teh kalawan pasten di Gusti Allah ke langit kamanfaatan di manusia jeung olah kamanfaatan. Eta cai Allah Subhanahu wa taala ditetapkeun di luhur bumi oge di jero bumi. Duluy Allah kawasa pisan dikeunaan. Amin rahimahullah. Teu ngajelaskeun ieu dawuh Allah. Aya hadis Bukhari Muslim an Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla anzala minal jannah khamsatan anhar saifun badiun badajlah wal buraq banil. Anzala Allah azza wa jalla min ainin wahidah min ulul jannah min asfal darajatin min darajatiha ala jannah Jibril alaihi salam istawa'aha al-jibal wa jara'a fil ard wa ja'ala fiha manafi'a linnas fadzalika qauluhu ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fas'alnahu fil ard. Fa idza kana yakhruju bi'ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi Jibril alaihissalam Parofa minal ardi Qur'an wal ilmahullah wal hajar aswad min rubdil bait wa maqam Ibrahim wa kamu Musa bin Abi wa hadin anhal khamsah fajar ba'u dalika ila sama fadzalika qaul ta'ala wa inna ala dhahabin bihi laqadirun fa idza rufi'at hadhihi al-ayat minha ila al-ard faqad ahluha fal dunya wal din. Artosna hadis Ibnu Abbas akan jenengan dawuh saestuna Allah azza wa jalla nurunkeun di surga 5 sungai 5 bangawan anu kahiji bangawan Sayyun atawa Sayhan anu lafaz Imam Muslim Sihan. Anu kadua Jaibun, anu katilu Dajlah, mulai nama Idris, anu kaopat Furat, anu kalima Sungai Nil. Wa Allah Subhanahu wa taala ieu bangawan diturunkeun min ain wahidah min kulli jannah, diturunkeun kana cai di hiji sumberan, dina sumberan-sumberan di surga, dina derajat tempang handapna melalui 2 janjang malaikat Jibril. Tuluy ku Allah disimpan eta cai di gunung. Tuluy dikocorkeun ka bumi, dijadikeun manfaatkeun manusia. Eta dawuhan Gusti Allah wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar fas'alna fil ard. Tuluy dina ayat Allah ngajelaskeun yen Allah teh kawasa pisan ngaleuwikeunana eta cai. Dina hadis eta dijelaskeun paitakan min dahulu Ya'juj Ma'juj nalika kaluar Ya'juj Ma'juj. Sabab Ya'juj Ma'juj dina surat Al-Kahfi bakal kaluar 500 ayat kepastian Allah. Di mana Ya'juj Ma'juj pada kaluar maka Allah utus malaikat Jibril dikenakan di bumi hiji Al-Quran. Malaikat Jibril dibawa Allah mengangkat Al-Quran, maka Al-Quran ayat
kodok Baitullah, turun maqam Ibrahim, turun peti Nabi Musa di Sina, turun di Bangawan di mana Bangawan Nunahil, Bangawan sekarang ciri bakal yang baik Bangawan Sipun atau Sayhan anu yang wilayah Syam atau Yordania, Bangawan Nil anu aya di Kalimantan usaha negara yang termasuk Sudan di Mesir, Bangawan Furat anu aya di Turki malah Kalimantan di negara yang termasuk Turki, Suriah dan Irak. Kasus Karbala oge dina Bangawan Nil, Bangawan Dajlah atau Idris Kalimantan di negara Turki, Syria, Irak. Tah Bangawan lima eta cik Rasulullah sumberanana di surga. Lamun leuwih di Bangawan cairna maka eta ciri dawuhan Gusti Allah bakal terehna hancurna di alam dunia. Sabda Gusti Allah, wa inna ala jaharin bi maqadirun. Sesuna Allah balik teu eta cai mampu awas pisan. Doa Rasulullah, faida berkata di asyakuni menetap di mana ieu perkara sadaya diangkat di bumi, Al-Qur'an diangkat, ilmu diangkat, ada rasul diangkat, maqam Ibrahim diangkat, peti Nabi Musa diangkat, Bangawan gunung ayat China diangkat, pakoda ahluha fil dunya wadin, maka jalma salesi alam dunia bakal kalemikan keahlian dunia sareng agama. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah atas nadawu la ilaha illallah fil akhirah kalimah di dunia. Kalimah la ilaha illallah di akhirat seperti cair dalam dunia. Artinya lamun jalma rusak di alam dunia sabab teu aya cair itu deui cilaka jalma lamun di akhirat teu nyanda kalimah la ilaha illallah. Salawat ke sina. Hadirin rahimakumullah. Lamun dihitung kalimah la ilaha illallah ayat 12 huruf, maka lamun jalma teu nekatkeun teu ngucapkeun besi kalimah la ilaha illallah anu seueur 12 huruf eta, maka eta jalma disebut cilaka 12. Artinya cilaka sabab teu make kalimah la ilaha illallah nu hurufna ayat 12. Cilaka 12